Al-wusulu ilal madinati. Al-wusulu nomor ka-40 genap. Al-wusulu ari ieu eta rek nyaritakeun dugi na Kangjeng Nabi ilal madinati ka kota Madinah. Awalu jumu'atin ari ieu eta rek nyaritakeun mimitina salat Jumat fil islami dina Islam. Awalu khutbatin ari ieu eta rek nyaritakeun mimitina ayana khutbah fil islami dina Islam. Lamma kharaja samang-samangsa kaluar saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba'a ti kampung Quba qasidan barina anu ngamaksud al-Madinata ka kota Madinah. Ahatot ngaliputan atau ngurilingan bihi ka Kangjeng Nabi saha al-ansaru sahabat Ansor. Wahum bari ari itu sahabat Ansor eta mutaqalliduna anu nyaroren kabeh suyufahum kana pirang-pirang pedangna itu Ansor. Farihina bari anu barungah kabeh mustabsyirina tur anu mere pikabungaheun kabeh. Waqad adrokat jeung nyata geus manggihan atawa geus manggihan hu ka Nabi naon al-jumu'atu jumaahan fit tariqi di jalan. Fasalla teras salat Nabi ha kana itu jumaah biman sarta jalma ma'ahu anu tetep man sasarengan sareng Nabi minal muslimina nyatana ti jalma-jalma anu Islam sahabat teh. Wahadihi jeung ari ieu Jum'ah eta awalu jumu'atin mimitina salat Jum'ah. Wa khutbatuha jeung ari khutbahna itu Jum'ah eta awalu khutbatin mimitina khutbah fil islami dina Islam. Wa qad kharaja jeung nyata geus kaluar Nabi sanes. Wa qad kharaja jeung nyata geus kaluar limulaqatihi karena pikeun nepangan Kangjeng Nabi saha ahlul madinati ahlul Madinah. Wa ma'ahum jeung eta tetep sartana itu ahlul Madinah an-nisa'u ari pirang-pirang awewe wasibyanu jeung pirang-pirang budak leutik wal walaidu jeung pirang-pirang bujang. Yaqulna nu ngarucap itu kanu kabeh nisa sibyan jeung walaid kana syiiran lafad tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' kana eta tala geus bijil saha al-badru Kangjeng Nabi anu disarupakeun kana bulan purnama dina pada mere cacaang ka umat bijil alaina ka urang samadayana min saniyatil wada ti daerah saniyatul wada wajib naon asyukru syukuran alaina ka urang sadayana mada'a salagina ngajak lillahi ka Gusti Allah saha ad-da'i jalma anu ngajak ayyuhal mab'utsu hey Nabi anu diutus fina di urang sadayana ji'ta geus datang anjeun bil amri kalawan mawa urusan al muta'i anu wajib ditaati. 47 dukhulur rasuli ari ieu eta rek nyaritakeun lebetna Kangjeng Nabi al-Madinata ka kota Madinah. Nuzuluhu
sareng lungsurna Kangjeng Nabi di kota Madinah, hubbul ansari sareng mika cintana sahabat ansar lil muhajirina ka sahabat muhajirin, ukhuwatul islami sareng ayana ukhuwatul islamiyah duduluran dina agama Islam. Lamma dakhala samang-samang salebat saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata lebat ka kota Madinah. Kana tah bukti Nabi eta laya murru teu ngalangkung Nabi bibaitin ka hiji imah oge min buyutil ansari ti pirang-pirang imahna sahabat ansar illa sa'alu kajaba marenta itu sahabat hu ka Nabi ayyan zila kana yen lungsur Nabi indahum di caketan itu ansor. Fanazala teras lungsur Nabi ingda Abi Ayyub al-Ansari di sandingan Abi Ayyub al-Ansari di bumina Abi Ayyub al-Ansari fidauril asfali di imah anu aya di belah handapna kota Madinah, liakuna karena supaya yen bukti kalakuan eta arfaqo leuwih gampang bisa irihi kana ngaziarahan Kangjeng Nabi. Wa qad kana jang nyata bukti saha al ansaru sahabat ansor eta yuhibbuna mika cinta itu ansor man kajalma hajaro anu hijrah man ilaihim ka itu ansor wa yuthiruna jeung ngaleuwihkeun itu sahabat ansor hum ka itu muhajirin ala anfusihim ngelehkeun ka dirina itu sahabat ansor. Hatta innahum sehingga sanyana itu ansor eta tatanaza'u silih rebutan itu ansor finuzulihim dina linggihna itu muhajirin. Fahakamu teras ngahukuman itu sahabat ansor al-Qur'ata kana dilotre bainahum di antarana itu muhajirin. Famanazala mangka teu aya hiji anu lungsur oge famanazala mangka henteu lungsur saha muhajirun hiji jalmi ti golongan muhajirin ala ansori ka golongan ansor illa bil qur'ati kajaba ku cara dilotre. Summa inna rasula tuluy sanyana ari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta akho ngajadikeun dulur Nabi bainahum antara na sahabat ansor jeung sahabat muhajirin ukhuwatan islamiyatan kalawan duduluran bangsa Islam disebut ukhuwah islamiyah. Allafat nalukeun itu ukhuwah islamiyah qulubahum atawa ngaleuleuikeun itu ukhuwah islamiyah qulubahum kana pirang-pirang hatena itu ansor jeung muhajirin wa ja'alat jeung ngajadikeun itu ukhuwah islamiyah ha kana itu qulub kasyai'il wahidi teu beda sapertikeun perkara anu sahiji. 48 Hijratu alil baiti ari ieu eta rek nyaritakeun hijrahna ahlu bait na Kangjeng Nabi. Manul mustad'ifina jeung kacegahna pirang-pirang jalma anu lelemah kana hijrah. Kacegah kana hijrah maksudna. Aslul kunuti jeung rek nyaritakeun mimiti ayana kunut. Hummal Madinati jeung rek nyaritakeun panasna kota Madinah. Penyakit panas. Lamastaqara samang-samang satu matab sa Rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati di kota Madinah. Arsala tah ngutus Nabi fi talabi man dina neangan jalma
takhallafa nu tinggaleun itu eman min ahlihi nyatana ti kulawargina nabi fa kharaja teras kaluar ma'ahum sartana itu rasul maksudna rasul di dinya teh utusan anu diutus ku nabi saha Abdullah bin Abi Bakrin wa qad manaa jeung nyata geus nyegah sa musyriku makata jalma musyrik urang Mekah ba'dal mustad'afina kasawarehna pirang-pirang jalma anu lelemah nyegah minas safari tina berangkat hijrah ka kota Madinah wa adzabu jeung nyariksa itu musyriki Mekah hum ka itu mustad'afin azaban aliman kalawan panyiksa anu kacida peurihna fakana mangka bukti saha Rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta yad'u ngaduakeun nabi lahum pikeun itu ba'dul mustad'afina fi witril isya'i dina salat witir ba'da isya wa salati subhi jeung dina salat subuh ba'da ruku'i dina saba'dana ruku wa qablahu jeung dina samemehna itu ruku cenah wa hadza jeung ari ieu ngadoakeun jalma mustad'afin dina witir jeung dina subuh eta aslul kunuti asal mulana kunut wa asaba jeung geus keuna kathiron kalolobaan jalma minal muhajirina nyatana ti golongan muhajirin naon huma panyakit panas pada tuluy ngadoa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbahu ka pangeranna Kangjeng Nabi tegasna Allah binakliha kana mindahkeunana itu huma panyakit panas teh fastajaba tuluy ngaijabah saha Allahu Gusti Allah doaahu kana doana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah parantos rengse logat khulasah Nurul Yakin juz anu kahiji. Hapunten bilih seueur kalapatan tina sanes kanten eusi logatna saena mah dikoreksi kembali pami aya nu lepat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.